Talus gitu si RW. Sok we tuh jelemana aya nongol tuh naung kantor tanyakeun. Cing. Mata kacamata gerak. Meni takut tuh teka deuleu tales. Jaran tuh teka kacamata tah. Oek gemulis lah. Meni geuleuh teuing. Rek meuli sabaraha kintal maneh? Ah urang mah paling ge 3 kilo atuh. 3 kilo bisa eutik. Carita na orang kaya emangnya meuli 3 kilo ngeraku. Si teteh geulis ya. Assalamualaikum teteh. Oh ieu teh istina wadidaw. Oh iya. Nya ieu teh ih. Ini geulis ya. Geulis atuh udah wewe. Telekeun we. Da wewe sia atuh. Tuh geuningan. Sok buru salam. Ih abi tadi Ini kenal naon? ya cenah rek meuli eta cenah talus mah nya. Jauh-jauh meuli 3 kilo ngerakeun. Hanya kembaya we. Geus teu ka pasar naon? Naon? Kaya. RW abdi teh meser talus. Daya ge saeutik atuh. Kembaya lah 3 kilo ge. Semua. Ieu tuh aing. Senaon manehna? Manehna senaon eta? Aduh. Siga. Sayang, sok turutan atuh sia teh. Jadi rek sakumaha butuhna? Diladangan RW da jelema ieu mah. Kieu tah paleut. Ulah kitu ijah teh pan babaturan. Wah, kur kieu tah lain babaturan ieu mah. Kan urang ieu nya urang bejakan ka PRW nya Oh, cenah berat RW tah. BRW 2 siji. Kamari teh geus pacantel PRW. Pas aku. Oh. Ieu 3 kilo enan 3 kilo. BRW hiji. Geuleuh mahal sia teh ieu merak mah lila. Waduh, kudu satra. Toh. Itu mah ieu euy. Waduh. Geus we. Emang aing teh Ya. Mana teh deket RW ting sopan diuk teh. tuh Si jaman kemana-kemananya bu. Si andalami kitu tah sopan. Tuh si RW ge teh naon sia teh. Si labuh. Mah Bu RW, aku mah udah biasa gitu loh. Tapi si geunaheun ya euy. Ngajaran ya. Tapi tahun Bu Edan. Ngajaran. Sayang maneh. Hayang ngajaran sekali we heuh. Ulah we aing gembira sautik teh sia. Si ganu geunaheun ieu mah euy. Geuleuh. Caritana rek meuli talus teh nya mah hayang nempak ieu ngan Bu RW. Sarwana. Mana awas. Baliran. Sabada Hiji, 2, 3. kabisa sia mah sorana. Ejah ku sak Jadi peran mana mah gara-gara gitu. Nah, boga warga teh areng diusan dong. Hijieun eta teh mah teh. Deui dah. si RW. Cing barareng wae kalak banget kalak itu gua nana ih. Kudu dicieut ka RW teh jelema ieu nu Asarwana. Geunaheun. Ges. Menggeus tuh Dia mah. saja. Bau tas ya. Ges ngalieur. Buru RW teh usir kan jelema eta tah. Sarwana. Tuh jadi we aing ke bawah si sorana gara-gara maneh. Susuk buru dia pokoknya. Cing bener. Oh, sok di dia mana teh di dia. Di dia. Si labu. Nah, aja euy. Lulu Teh. lulu. Biasa sia. kabegaan atuh tah di dia itu kursi teh. Cantik yang mana sorana. Kita saking ku haus urang teh cipang nyokotkeun cai. Oh yang eut. Buat tuh ya. Da geulis. Mana mi warang nih tah. Haus atuh da ti ditutup. Mana mah ge kebiasaan. Atuh. Eueuh yeuna sia teh sorana. Masa ini tuh. Atuh mah aya Bu RW tinggali. Ih, atuh da Bu RW gitu. Somong emang aing teh babu maneh aing gaji teh kumaha? Ya, Oh, RW ukurannya isi eta mah kitu da. buru. Bae. Geus tong garuntung we gandeng. Hayang nalapung ka RW teh. eta ih. Haus urang teh. Aing deh. Ah, Mau ungol aing teh minta cai teh yang minum jang aing lain jang apa maneh. eta ya kene sia teh? Teu di mana-mana geus sabaraha kali. Sok eut. Mangga. Naon anu diinumna ieu kosong toh. Sia makan sia. Kesel Sia teh neneng ka aing da aduh. Kesel aing mah. Biasa we teh sia teh. Nih. Sabaraha kali. Da aing ge haus sore neng. Urang sabaraha kali hayang minum kumanah wae tah dilek-lekna teh tah. Bulu aing. Lebok. RW ke ya. Balik aya si hijau mata. Garuntung we geus. Kosong. Kayak dipangungkuskeun nya. Bobomutan aing nepi ka kulimis kieu si sore neng meuli tega-tegana RW. Aing Urang bedak tah. sia. Awas Tapi horean wae. atuh da RW si eta mah nyen kaonaran RW teh keur anyar mah weuteuh ieu teh aduh Gusti dianiaya ku si Sureneng balegug ih bejakeun sia ka si Yayang Edi sia. Aduh RW aing mah rek balik ah. Rek punung tak gara-gara si Sureneng. Sabar lah bebaturan. RW ah. Sabar. Oh jadi tah mulai tanong ge